Bismillahirrahmanirrahim. Idza laukanat di mana-mana lamun kabuktian itu dunya eta daro jazain lembur balasan lam yusib tah teu meunang him kana itu kabeh atau kana itu ka itu sah habah non syai'un hiji perkara min kaduratiha tina sabab pirang-pirang kokotorna itu dunya fahuwa mangkari itu ukuin a'rad basyariyah eta ziyadatun panambah fi uluwi maratibihim dina kaluhuran pirang-pirang martabatna Rasul alaihi wassalatu wassalam fatilka khamsuna tah ari ieu anu 50 eta aqidatun aqidah bi adilatiha kalawan pirang-pirang dalilna itu aqidah ya jama'u anu ngumpulkeun hak kana itu aqidah non qauluna dauhan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu makna la ilaha illallah karena ari maknana lafaz la ilaha illallah eta mustaghni mika butuh angkul lima tina saban-saban perkara siwahu anu salianti Allah muftakiron anu mika butuh ilahi ka Allah ngan kuluma saban-saban perkara ada anu ngalianan hukana Allah hukana itu masa illallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala famakna hamangka ari maknana lapad la ilaha illallah eta murakkabun anu dirangkep-rangkep min syai'aini tina dua perkara wal mustaghni jeung teu anu pika butuh an kulima tina saban-saban perkara siwahu anu salanti Allah la yakunu ta teu kabuktian itu mustaghni illa mawjudan kajaba anu mawjud kajaba eta anu mawjud qadiman atur anu qadim baqiyan tur anu tumetep qaiman anu jumeneng binafsihi dina zatna itu dina dirina itu mustaghni mukhalifan tur anu nyulayaan mulil hawadisi ka pirang-pirang hawadis munazzahan anu ngabersihkeun anu dibersihkeun angkulin naksin tina saban-saban atau tina sakabeh kakurangan wa dzalika jeung ari tu mustaghni jeung munazzah angkulin naksin eta yajibu anu ngawajibkeun lahu kan itu dzalik as-sam'a kana sifat sama wal basor wal kalam wa kaunuhu jeung kabuktianana itu mustaghni eta sami'an anu ngadangu wa basiron jeung ningali wa mutakaliman eta sami'an anu ngadawuh wa basiron jeung anu ningali wa mutakaliman jeung anu ngadawuh fa hadhihi mangkari ieu eta ihda asyarata sifatin 11 sifat lawing tafat lamun eueuh nan wahidatun sahiji min ha tina itu ihda asyarata lam yakun tah wal kabuktian Allah eta mustaghnian anu butuh wal yakun balik bukti Allah eta muftakiron anu butuh ilaiha kana itu sifat liyata kamala karena supaya sampurna bihaku itu sifat liyata kamala karena supaya sampurna Allah bihakana sifat wal muftakiru jeung ari anu butuh ilaihi ka Gusti Allah non kullu ma saban-saban perkara ada anu ngalianan makhu ka Allah layakunu anu teu kabuktian itu mufakir eta illa wahidan kajaba anu sahiji lahu eta tetep pikeun wahid kudratun ari kudrat wa iradatun sareng iradat
wa ilmun sareng ilmu wa hayatun wa kaunuhu jeung buktina itu wahid eta qadiron anu kawasa wa muridan sareng anu ngresakeun wa aliman sareng anu uninga wa hayyan jeung anu hirup wa hadhihi jeung ari ieu eta tis'u sifatin salapan pirang-pirang sifat tudomu anu dikumpulkeun itu sifat ilal ihda asyarota kana 11 fayakunu muka kabuktian non aljami'u sakabehna eta isrina 20 wa idza sabatat jeung di mana-mana tetep lahu ka Allah non tilkal asyara non tilkal isruna ya anu 20 ing tafatah eueuh anhu ti Gusti Allah non ada duha pirang-pirang lalawanana itu sifat wa yukhadhu jeung dicokot itu non wa yukhadhu jeung dicokot itu istighna minasyai'i tina hiji perkara al awali anu kahiji wa huwa sareng itu syai awal eta istighna sugih angkuli matina saban-saban perkara siwahu anu salian ti Allah tanazzahu berarti anu dicokot pailna didinya tah dicokot naon tanazzahu bersihna Allah anil a'radi tina pirang pamaksudan wa illa jeung lamun henteu itu tanazzah lazima tah misti non iftiqaruhu butuhna Allah ilama kana perkara yuhsilu anu ngahasilkeun itu emak ardohu kana aradna Allah wa yukhadhu jeung dicokot minhu tina itu syai awal aidon barina deui non annahu sa'nyana Allah eta la yajibu tu wajib alaihi ka Gusti Allah nan syai'un hiji perkara minal mumkinati tina pirang-pirang anu mungkin wala jeung teu wajib non tarkuhu ninggalkeun itu syai' wa illa jeung lamun henteu la yajibu la kana tah bukti Allah eta muftaqiron anu butuh lidzalika syai'i kana itu makna kana itu perkara ya takamala karena supaya sampurna Allah bih kitu syai' wa yukhadhu jeung dicokot minasyai'i tina perkara asani anu kadua non hudusun anyar non hudusu jamil alami anyarna sakabeh alam idza laukana di mana lamun kabuktian non syai'un hiji perkara min hutina itu alam eta qadiman anu qadim lakana tah yakin bukti no zalika syai'u hiji perkara mustaghnian eta anu sugih anhu ta'ala tegus Allah ta'ala wa yukhadhu jeung dicokot min hutina itu alam aidon barina deui non annahu sa'nyana kalakon jeung tingkah eta la ta'asiru henteu aya tapak eta tetep li syai'in pikeun hiji perkara minal kainati tina pirang-pirang makhluk fi asarima dina napakana perkara wa illa jeung lamun henteu itu la ta'sira lazima tah misti non aya staghnia mika butuhna zalikal asaru ieu tapak an maulana ti pangeran urang sadaya jalla wa jalla hadza jeung ari ieu eta mah perkara ing daraja anu asup itu emak tahta la ilaha illallah
dina handapun lapad la ilaha illallah wa makna Muhammadur Rasulullah sareng ari maknana lapad Muhammadur Rasulullah eta isbatu risalati netepkeun ka rasulan li sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegasna ka jeung sallam wa yakhalu jeung dicokot min idhofatihi tina ngaidopahkeun itu rasul ilahi ta'ala ka Allah ta'ala eta innahu sanyana kanjeng nabi eta shodiqun anu bener wa aminun tur anu kapercaya wa mubalighun jeung anu nyampekeun nepikeun anhu ti Gusti Allah jami'a kana sakabehna perkara amaro anu marentah Allahu kaitu nabi pitablighi kalawan nepikeunana itu il khalqi ka makhluk wa annahu jeung sanyana kanjeng nabi eta fatonun anu cerdas li iqamatil hujjati kana ngadegkeun atau pikeun ngadegkeun hujjah ala khosmihi ka ala khosmihi ngelehkeun ka musuhna nabi li annahu karasanya nakalakuan jeung tingkah eta lawing tafa lamun eueuh non syai'un hiji perkara min zalika tina itu kabeh layakun tah wal kabuktian atau teu kabuktian itu nabi kanjeng nabi eta rasulan utusan eta Rasulullahi utusana Allah azza wa jalla wa ikhwanuhu jeung ari pirang-pirang wargina kanjeng nabi al mursaluna anu jadi utusan eta misluhu pantarna kanjeng nabi fayajibu mangka wajib lahum ka itu ikhwan non ma perkara yajibu anu wajib itu ma lahu ka kanjeng nabi wa yastahilu jeung mustahil alaihim ka itu ikhwan non ma perkara yastahilu an mustahil itu ma alaihi ka kanjeng nabi wa yajuju jeung wajib alaihim ka itu ikhwan non ma perkara yajuju an wajib itu ma alaihi ka kanjeng nabi wa idza sabata jeung di wa idza sabatat jeung di mana-mana tetep lahum kana itu ikhwan non til kasifatu ieu sifat ieu pirang-pirang sifat ing tafattah leungit anhum itu ikhwan non adoduha pirang-pirang lalawanana itu sifat wahya syar'i itu ada duha eta al-kidbu kidzib wal khiyanatu jeung khianat wal kitmanu jeung kitman nyumputkeun li syai'in kana hiji perkara mimma tina perkara umiru anu parentah itu ikhwan bitablighi kalawan nyampekeunana itu nepikeunana itu wal baladatu jeung bodoh ida alimta di mana-mana geus apal anjeun zalika zalika kana itu mazkur ta'allam tah bakal apal anjeun ta'allama tah bakal apal anjeun anna la ilaha kana sanyana lapad la ilaha illallah eta afdalul kalami pang utama-utamana kalam qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna afdalu ma ari pang utamana perkara kultu anu ngucap kami ana tegasna kami wa nabiyuna jeung pirang-pirang nabi min qabli ti samemeh kami eta la ilaha illallah lapad la ilaha illallah fa alaika mangka eta misti ka anjeun wajib ka anjeun bi zikriha sarta nyaritakeunana itu lapad la ilaha illallah istihdari maknahu karena ma'a istihdari maknaha sarta nyuprih ngahadirkeunana maknana itu la ilaha illallah hatta tamtazaja hingga campur itu hatta tamtaza hingga campur itu kalimah bilah mika kalawan daging anjeun wadami atau daging anjeun wadami ka jeung getih anjeun hadza
kudu paham anjeun wa yadkhulu jeung hadza kudu apal anjeun kana ieu wa yadkhulu jeung asup fil imani dina kaimanan wa yadkhulu jeung asup ieu za berarti fil imani dina kaimanan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh berarti wa yadkhulu jeung asup fil imani dina kaimanan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam non al imanu iman bima ku perkara jaa anu datang anu dongkap Kanjeng Nabi bihi kalawan emak